Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring dina pangajaran bahasa Sunda. Santikaning asal kecapna tina santika. Hartina elmu kasatriaan. Jadi santikaning dalang teh hartina elmu keur ngatik dalang sangkan masagi lir sinatria. Lamun dibandingkeun jeung seniman sejen, ngadalang memang kudu ngawasa loba widang seni seperti sastra, drama, tari, karawitan, atawa kawih. Dina ngadalang eta kabeh widang seni teh dipake. Dina dunya padalangan aya nu disebut tetekon, nyaeta hiji antawacana, kamampuh ngarobah-robah sora. 2. Renggep, mampu nyirep nu lalajo ku pintona nu hade. 3. Enges, bisa ngahudang rasa. 4. Tutug, kamampuh dramaturgi. 5. Banyol atawa sabet, kaparigelan molahkeun wayang. 6. Kawiradya, kamampuh kakawen tokoh-tokoh wayang. 7. Paramakawi, apal kana bahasa kawi. 8. Amardibasa, maher ngagunakeun bahasa. 8. Pramasastra, kamampuh sastra. 9. Awi carita, pangawruh carita wayang. Jeung 10. Amardawalagu, weruh kana lagu. Ditenan ngaran-ngaran dalang di Tatar Sunda loba nu ngaranna teh ditungtungan ku Sunaria jeung Sutaria. Geus bisa ditebak eta muridna Asep Sunandar Sunaria jeung Dede Amung Sutaria. Keur dalang ngaran guru teh sarua jeung jimat. Hayang meunang eta ngaran oge henteu samaneunga jeung teu bisa nyomot kitu wae. Kudu guguru heula sarta eta gelar teh baris dibikeun ka murid lamun geus dianggap nyumponan syarat pikeun make eta ngaran. Ti mimiti taun 1820-an dina pagelaran wayang teh sok aya sinden. Nepi ka dina taun 1860-an sinden teh leuwih sohor batan dalang lantaran nu lalajo teh kataji ku sora anu halimpu. Dina pagelaran wayang aya sawatara istilah, di antarana wae hiji murwa, nyaeta suluk atawa siloka bubuka pagelaran anu dikawihkeun ku dalang dina mimiti carita. Dua, nyandra, nyaeta deskripsi adegan make basa prosa. Pakeliran wayang. Tilu, kakawen, mangrupa bahasa kawi titiron nusok dipake mamanis atawa pamantes dina ngadalang. Opat, antawacana, nyaeta caturan wayang dina adegan. Eyang Pati Sumitra mangali tali kasata sareng wayang panjenengan Gusti dipayeuna nu kapihatur. Tah mung sakitu pangajaran carita wayang kanggo ngalatih
parigelan hidup ngeunaan carita wayang, pek eusian latihan uji kompetensi siswa. Di handap ieu mun sakitu anu kapihatur bobo sapanon carang sapakan hapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.